Memperbaiki diri teh datang ke mana? Lain wiridan, lain zikir, lain maca Quran. Memperbaiki diri mah amal-amal biasa. Memperbaiki diri mas sadar sasadar-sadarna sehingga timbul rasa syukur. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika mimman 'allamnahu. Tepat saking wong kang ruh alimnahu ringsun sadaya man dakhala halaman yaman yusra ing negara muslimin ahli bait saking ahli bait as-sayyidatu Aisyah utawi Gusti Aisyah binti Ja'far as-Shadiq kang putra dan ki Ja'far as-Shadiq al-madfuna kang den kubur jawari babil qurafah dalam atawa kalawan nanangga bab nanangga teu barat bab qurafah wa ala bab turbatiha munaratun qasyarah lan iku tetep ingat lawang kuburan Sayyidah Aisyah utawi menarah kang cindek kadzalika mimman alimna iku tetep saking wong kang uring sun sadahu ing mandakhala manjing man musa ing muslimin alil bait saking alil bait Rasul Imam Ibrahim utawi mastakada Imam Ibrahim Imbil Imam Zaid al-Madfunah kang putra ki Imam Zaid kang dan pendam kharijat Matriyah ing dalam Jabaning Matriyah. Ieu manjaritakeun ahlul bait keturunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu dibunuh sebagai syuhada asup ka negeri Mesir nu aya di Mesir. Ieu kamari Sayyidah Sakinah entos ukhtul Imam Husain, Sayyidah Zainab bintul Imam Ali entos di ditu. Kitu kene nu asup ka Mesir teh putra putri Sayyidina Ali, Sayyidah Ummu Kulsum, Fatimah di daritu aya di Mesir. Sayyidah Ruqayyah sami di ditu. Ye tina sawarena nu asup ka Mesir anu kaula nyaho min ahlil bait adalah Sayyidah Aisyah bintu Ja'far as-Shadiq aya di Mesir. Aya Siti Sakinah, aya Sayyidah Aisyah. Etalah nu aya di Mesir. Kami waktu ke Mesir ke ziarah. Oh, rabe di Mesir. Masya Allah. Anu karomahna di antarana manehanana bisa nyaritakeun bahwa negara Mesir tahun sekian bakal aya penyerangan, tahun sekian bakal aya penyerangan. Geus kadeuleu ku manehanana. Ketika manehanana erek ngarawudu, embung kaluar ti imah, embung neuleuh manusia. Penting teh terus we tadarru taqarrub ka Gusti Allah. Satu ketika batal, embung kaluar nya. Minta ka Gusti Allah. Dibere ilham ku Gusti Allah. Ketigkeun tanah di jero imah diketigkeun tanah tek kaluar cai wudu lah yana di dieu. Setelah wudu kemudian ditepak deui kunya sanggeusna ditepak tetep aya muncar cai menta ka Gusti supaya dieuweuhkeun ieu cai dibere ilham moal eueuh ieu mah tanda penghormatan kaula cek Allah ka anjeun kajenkeun nyarahuan batu. Ayalah sumur Siti Aisyah. Masya Allah. Karomah. Di dunia lamun diangkat derajat diberi bintang. Bintang 1, bintang 2. Saya kertek pasti ke-7 ya. Tuh kan. Eta penghargaan dunia seperti eta. Naik jabatan, pangkat, balok 1, balok 2, balok 3.
Mun ditanya Haji Pendek, ai anggeus teh balok datang ka sabaraha? 9. Teu nyaho nya nama balok datang ka sabaraha beakna, bintang datang ka santet. Nanyakeun tilok nyaon teu. Eta bodoh teh betahnya mau bodoh teh. Teu nyaho nya nama datang ka sabaraha teh balok nu sok aya di dieu teh nyaho. Bintang sabaraha teh nyaho. Geus bae nya, itu mah kapanggih. Mak, aya bentangan cenah di dieu. Bintang 1 apa bintang 2? Nyaho nya sabaraha sakala. Lu jelas mah aya bintangan be. Ya. Paya. Putari buka polisi can urang balokan di dieu. Sabaraha balokna? Emang lain emang atuh aya sabaraha di dieu balokna teh 1, 2, 3 apa 8? Emang datang ka 8. Pugu nyaon teh sih. Ya. Geus kajian bagus eta geus kitu. Ahli sorga mah geus teu kudu nyawa kos kitu. Geus teu kudu geus pokona mah. Bodoh teh terus-terusan. Santri emang yang kepangkat atau ente nu badak ulah waka disalahkeun santri mah lamun misalnya santri ditanya di dieu bae aya gubernur datang ka dieu make pakaian biasa pentingnya mun santri mah eta bupati apa gubernur pan bajuna akur bae nanya misal ka Mas Santri ya saya mau kencing di mana tempat kencing tuh mal sopan santri mah sebab teu nyaho bahwa eta gubernur teu nyaho sono ada airnya, lihat aja sendiri. Tenang. Jadi mau bodoh teh tenang. Nges. Jenderal misalnya jenderal. Ya, saya mau sholat mau wudu dulu di tempat-tempat tuh. Airnya ada, coba aja puterin. Kalau ada, kalau kagak bucak jenderal ku haram. Itu jauh aja dah. Ulawa kamarah eta jenderal ka santri, ulawa kamarah eta gubernur ka santri, nanya teu sopan ngajawabna. Tuh, cari aja sendiri. Tuh, cari. Kumaha sebabnya teu jauheun pangkatnya. Lamun eta gubernur jeung jenderal marah, seret itu anak. Kenapa? Tidak sopan. Masuk undang-undang tidak sopan. Emang aya? Ada sopan. Penghinaan. Masuk ke pasal penghinaan. Menghina dia. Dia tahu saya jenderal kali. Begitu dia Mas Santri ya mohon maaf ieu mah dirantai emang kunaon karena mana ditanya teu sopan ka dia emang eta saha eta jenderal emang jenderal ya, emang gitu aing mah teu jaho sugan teh hansip ya kitu teh itu jaho aing mah sugan teh lain jenderal teh jahoeun geus ketika teu jaho ulah kaget gubernur ge anak enggak sopan itu tanya interogasi ke orang emang sia teu sopan asa ka itu ya tukul mah sakikieuna bae. Emang nanya tempat kiri baca kuliah itu aja ini waktu cuma aja cari sendiri. Jadi begitu emangnya siapa jawab itu saya tak itu gubernur. Oh gubernur itu tuh jauh. Kalau gua lama atuh lah orang lembur mah RT naon gitu. Eta deuleu Gusia tadi dia teh abang baluhan di dia nanya. Ente gula teh deuleu teh tah. Jadi nu teu jaho mah kudu dimaklum. Nu mantak mun kadatangan kiai teu jauheun pangkat kiai padahal wali. Nah, teu meunang kieu teu sopan ka wali. Teu meunang kos kitu. Teu ke kiai harus sopan sama kiai. Nih, kiai ini. Ya, harus sopan. Antak Habib ka deuleu pangkatna handap. Ente jangan begitu sama Habib. Sembarangan aja. Begini juga turun Nabi. Dari mana kamu dapat agama? Dari Nabi. Nabi itu tetesannya nih sama saya. Hormati dong saya. Pugu jelema teu jauheun ngan Habib. Atuh kasih tahu dulu. Saya Habib. Turunan Kangjeng Rasul. Paling cak anu ditanya teh, kok Habib sih enggak pakai peci sih? Kan Nabi nyuruh pakai peci. Jangan banyak ngomong loh. Ini mah urusan gua, tapi yang penting gua Habib nih. Jadi kuari mah sok inget ka dongeng abah kula teh. Ayah Habib marah lantaran tadi hormat. Marahnya nak. Ayah jelema hideung, Masya Allah dihormat. Sasalaman dicium dibulak-balik ke mana diiring-iring. Kepentingan anak. Nah, nu Habib teh marah. Woi, saudara-saudara. Ini salah. Orang hitam yang hina kenapa dia hormat-hormat? Dia bukan keturunan Habib. Ajam dia. Kalau saya ini turunan Habib, kenapa enggak dihormat? Salah kamu sekalian. Marah eta Habib. Jol kiai anu klarifikasi.
Saudara-saudara, semuanya tidak salah. Ini Habib tidak dihormat, nggak salah. Ini ajam orang hina tapi dihormat, nggak salah. Sebab penglihatan masyarakat, Habib karena tidak mengikuti kakeknya, tidak memakai syariat, dianggap bukan Habib. Ini orang ajam karena make petuah-petuah kakeknya yakni Kanjeng Nabi. Walaupun dia orang ajam dianggap Habib, enggak ada yang salah. Nah kan nasihat ngenang. Oh cak Habib hujanya. Masya Allah. Itu dianggap Habib teh ya kulantaran teu make aturan syariat Kanjeng. Ari ieu nu lain Habib dianggap Habib lantaran make syariat. Atuh urang ge ku ari lamun nuturkeun Kanjeng Nabi dianggap Habib. Ngan ulah kieu doang. Nih Habib. Habib gadungan. Jadi nu lain Habib dianggap Habib lantaran nurutan Kangjeng Nabi. Nu Habib asli teh dianggap Habib lantaran teu nurutan Kangjeng Nabi. Oh nu salah. Nah, kelantaran Habib kaarti kunyana langsung memperbaiki dirinya. Memperbaiki diri teh datang ka mana? Lain wiridan, lain zikir, lain maca Quran. Memperbaiki diri mah eta mah amal-amal biasa. Memperbaiki diri mas sadar-sadarna sehingga timbul rasa syukur. Alhamdulillah aing dijadikeun manusia tetesan Kangjeng Nabi. Endeu kumaha syukurna aing ka Allah. Batur mah ajam aing mah nabi. Syukurnya na. Tidak syukur etalah engke bakal rendah sarendah-rendahna. Timbullah tawadu. Habib teu ngaku Habib. Sanajana Habib ya? Ah enggak. Mantap. Ieu mau encana naon? Ana Habib. Aya maksud lain kecuali Habibna memperkenalkan teh maksudnya bagus. Ana Habib Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ghazali. Ana Pendi bin Pendi bin Pendi bin Pendi bin Pendi Al-Jahandami. Wah, teu beres ta pokok situ. Akhirnya dengan cepat Habib mah tawadu, Masya Allah berbalik kuari jelema nu tadi mencemoh Habib kuari Habib dipakai karesep lantaran geus tawadu dipakai karesep teh sana enggak kamari mah keur hayang henteu ketika jana geus embung jelema kabeh kanyana nyana geus embung kos kitulah kahirupan teh ketika urang geus embung jelema datang. Urang lamun embung karena dunia datang. Urang hayang karena dunia lompat. Tanu matak embungkeun karena dunia datang. Ah cenah aing ge nek embungna kudu bebeneran. Ulah aja embung semu-semu atuh dunia ge kabur deui. Apa segitulah. Masya Allah nu lain Habib dianggap Habib lantaran nuturkeun petua Habib. Nuturkeun mauizah Habib syariat anu dikembangkeun ku Kangjeng Nabi. Nu asli Habib dianggap lain Habib lantaran teu nuturkeun Kangjeng Nabi. Ulah kaget kos kitu teh. Nah, ieu keturunan Kangjeng Nabi nu aya di Mesir. Di antarana Siti Aisyah nu berkaramah. Masyaallah. Bintu Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq eta adalah cucu Uyut. Nah, iya mah anak si Ja'far Shadiq ngaranna Siti Aisyah. Dikuburna di mana? Jawari Babil Qarafah. Qarafah teh kuburan di Mesir. Ala babiha wa ala babiha turbatun mudaratun wa ala babi turbatiha mudaratun qasyarah. Aya mudarahan masjidna tak di luhur. Urang mun di mana ka ciri oh itu Siti Aisyah. Belah itu oh itu Siti Sakinah. Oh, rame nu zarahna, nu dagang loba. Wahara berkaromah. Eta teh Siti Aisyah anu geus narurut ketika naon bae nu dipake ka hayang kuyana ucapanna sakecapnya waliyatullah insyaallah wa kadzalika kitu keneh mimman alimnahu dakhala misra turunan Kangjeng min ahlil bait rasul Imam Ibrahim bin Imam Zaid al-Madbuna Khariyat Matriyah sirahna wungkul ketika perang buntung huluna dibawa ke Mesir. Awakna buyak cacang-cacang.
sirahna dibawa ke masjid syuhada min jumlatil syuhada. Teu kaget para habaib mah ketika perang Paeh dicincang teh geus biasa ti luhurna si kitu Said Husain teh luhurna dipotong. Geus tararane sebab ti ditura kos ka itu mata gagah para habaib. Teu sieun Paeh ngembangkeun agama di urang teh baheula para habaib. Para habaib nu mantak lain lalawar turunan Kangjeng Nabi gagah datang ka kuan. Habib Lutfi leles gagah. Imam Habib Rizik ku kasu gagah. Daerah Habib Budor gagah. Garaga. Habib Rizik lain lalagaan gagah na paharajasa. Habib Budor eta kan sabala cicing tadi dia Habib Budor. Di dia cicingna. Satu ketika nyana kan ngayakeun pengajian sababaraha lembur di samping dakwah. Nyana balik penting mantes ceramah. Kemudian teu kuat jasa ya. Teu kuat matana teu kuat. Tunduh jasa. Nyana kan nyupiran sorangan. Masyaallah minta ka Allah. Ya Allah ya Rabbi. Saya ini udah enggak kuat tapi saya pengen sampai ke rumah sekian nanti ya. Karena di rumah banyak pekerjaan ibadah kepadamu. Ya Allah. RPS dilepaskeun mobil datang sorangan. Itu Habib Budor ngan teu meunang di beja-beja bayar eta. Jangan. Lempang sorangan. Ente coba ngajajah. Hayangnya ho coba. Dipendi misalnya. Aduh nurutan Habib Budor, hadiahan Habib Budor. Ya Allah ya Rabbi. Abi ngantuk kieu tapi hayang geura dagang kan ka ieu mah. Lamun isuk-isuk teh datang kan ieu dagangan hok. Rek dilepaskeun bayar. Set isukna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah pulang ke rahmatullah. Udah saturut-turutna. Eta lain lalagaan Habib Budor. Masya Allah geus boga Habib Toha nu baheula. Bisa kejar-kejaran jeung polisi. Kita eta mah dieu kula jadi catatan bae. Ka Abah teh saya mau ke sono ke Habib itu tuh Abbas. Saya ada anak santri enggak yang gitu yang nganterin saya. Ada kebenaran Abah na boga motor, budak santri teu boga SIM. Gitu antarkeun dia tuh. Diantarkeun. Set, pun di baheula mah tah di tanjakan Cimonet teh tanjak belah dituna belah katuhna eta pom di dinya teh. Begitu di memehna asal memeh nanjak eta. Nanjak we aya ta polisi di dinya baheula. Set, trit. Polisi. Cek Habib tah terus. Terus beres polisi kan. Make motor BM. Ieu teh non ngaran-ngaran gede teh. Bentley. Aing mah jeung nu bodoh teh kos karar ieu. Motor anu gede. Harley. Oh, saya makan kos gitu begitu ya. Duduk. Cak santri teh bagaimana? Terus. Eta jana ngudag teh daekeun ngudag coba ngan tuh ngawal kos ngawal ajupan ieu bensin Bib enggak ada bensin. Udah bensin dulu cenah teh. Nggak bensin heula kan di belah katuh tadi set bensin. Eta kunaon atuh lain ditangkep. Ditolol teh polisi ayo. Model kan. Terus beres bayar. Set berangkat. Polisi ngudag deui atuh naonan. Habib tuh. Datanglah ke Habib Abbas. Polisi balik. Kekuatan polisi. Kekuatan balik. Geus. Barang datang Habib Abbas. Dah, pulang sono. Saya udah datang sini buka sepelukan dengan Habib Abbas. Bib, saya pulang ntar gimana itu? Wah, udah sono. Bib, ini kalau pulang itu polisi masih ada. Udah. Pulang sono udah. Selamat dah. Santri ge bae aing mah geus kukumaha ge pasti ditangkap. Nah, atuh SIM teh boga apaan? Kunaon atuh eta polisi teu neuleueun ka nyana. Nu sejen mah trit. Nyana geus geus dipasrahkeun motor ya jan. Maksudna dipasrahkeun ge lain nu nyana ieu nu kiai. Sabolo kiai geus ka dituna mah eta deui budak. Teu tanggung jawab da budak. Lah gimana? Nyana lalaunan tadi polisi teh maksudna sampai ditangkep. Narasan. Culek.
diteruskan ke polisi. Terus nyana inget ke Habib Abbas terus Habib Toha terus eta polisi gitu deh polisi terus datang ka dieu nya kieu bae aduh eta si lalakon kunaon kos gitu polisi teh nurutan Habib Toha terus urang lamun nyaritakeun para habaib anu geus deukeut ka Allah pohara nyana mah asal geus deukeut pohara dibere karomah teh tah lamun polisi dibere bintang eta penghargaan wali dibere penghargaan karomah ngan teu meunang dihayang-hayang karomah teu meunang dipermainkeun nu mantak kadugalan teu bisa pake perang teu bisa telu teu bisa pake perang teu bisa tah jang atraksi doang sulap teu bisa pake perang sulap dikieu-kieu jadi manuk. Eta tadi sapu tangan kok jadi manuk sih? Manuk dikit-kit, jadi sapu tangan deh. Ya Allah. Tah, ku ada sapu tangan dikit, set. Jadi duit. Artinya namun bisa nyen duit, pemerintahnya atuh sapu tangan bae hanya meuli nu loba gitu. Tapi kuda henteu, berarti kan teu bisa pakai perang. Nah, teluh teu bisa pakai perang. Sulap teu bisa pakai perang. Ini bisa pakai perang. Ini adalah karomah. Ketika geus terpepet darurat militer cek militer teh darurat karak ya Allah wow dibere langsung kos gitulah eta keur carita darurat Habib Toha aya ngapanggih jeung Habib Abbas eta kos gitu atuh eta polisi bisa katahan gitu sanu nahan sih nu lucu nama eta keur meuli bensin nya usah kumaha nu kenceng teh atuh pan neuleukeun jelema eta si polisi stres teh naon Lailah ahli bait teu aneh perang dihareup nya nama nu kuari perang di Baghdad nu kuari di Suriah eta adalah keturunan zuriat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngembangkeun agama di urang zuriat Kangjeng nu mantap kukula mah dicatat bae ketika Ahok kakarak naik jadi gubernur catatan di jero hate kula nu mantak nyeri kula ieu kanyana emang naon tah ketika manehanana debat tegas ketegasannya nah dilawankan ku Habib Rizik cek ada teh atuh kenapa itu Habib Rizik Habib kalau enggak betah pulang ke Arab nyeri tah kula adalah Habib Rizik na para aulia Allah ngembangkeun agama ti Arab ana minal Arab cek Kanjeng Nabi sia ngusir-ngusir katulah sih bener bae ge ulah sembarangan. Nah, ialah keturunan Kangjeng Nabi. Wa kadzalika mimman alimnahu dakhala min suami ahli bait. Ye Rasul Imam Ibrahim sirah nahungkul. Wa mimman alimnahu bina. Wallahu a'lam.